darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya mah wing 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 eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieun kabehnya ka tasbeh eta sieun ka tasbeh barang ditingali tuh nuanian itu tasbih tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditingali heuh tasbih kula dicopot kareta maju deui coba tasbih sia coba aing nyaho ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kita rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak mah masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun timimiti babat Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantero-saantero urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan diragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente deuk neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup deuk belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambalaya bari tah masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusanna jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir be loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Maksud azamna mah terek ngaos, terek ngaji, terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa. Deuk naon tuh ka panggijengna ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid Mama Sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung Mama Sempur aya muridna sarua Mama Ujang asa kapanggih jeung Mama Bakri tuh badak ge langsung dari simkuring teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik dan kulantaran can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng Mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dieu Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih gajelema wallahu a'lam
kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore deh eueuh pupurieun tah mah sieu modelna tah mah aya anu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan hese mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeunan Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mantak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung kapolres ulah wau jeung kapolda poe kate wau jeung kitu beneran wallahi besi pajar itu beneran arinya nama wau ka urang eueuh masalah yang penting mere duit tuh siapa kan tungtuna jore kan bupati bapak pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wau jeung manehanana daya Haji Fendi mah sabalikna bupati teu wauheun nyana nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal juri kan nu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang, petani, kiai, santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala rek ngaji naon simkuring di dia jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang mencara penca dek ka mana ngajurus ngajotos ka mana katangkis tuh kan ieu bapan bebejana jago pencat teh ye si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa cimande tamat kalong ngampi aya kalau ngampi sok narembel deui sia mah aya tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan ngusruk cekulat teh itu penca mana ya Allah horenganan sebuah pengakuan mantap terjadi ukuran atuh horenganan teu becusna naon Masya Allah sigana we gagah make jas duit mah teu mawa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dunia teh aya 5 benua Asia, Amerika, Eropa, Australia gede di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia Masya Allah terkenal ke mancanegara di Indonesia teh aya Pulau Jawa di Pulau Jawa teh aya Banten di Banten teh aya Pandeglang beuh mantep ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia di Belanda teh tenar di Perancis tenar di Inggris tenar pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar bisaan urang Pandeglang maling naon cenah kiai maling daging aya mencit kebo urang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh nu mencit munding mencit sapi urang Pandeglang urang Arab ge bingung nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal eta lah hebatna urang Pandeglang Masya Allah maling ge ka Mekah di Mekah ge maling terus upahana Masya Allah ditanya kunaon sia maling teh yo deukeut Baitullah babari istighfar tolol benernya
Pandeglang teh iya urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji simkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mandraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atunya nanti. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna, nyieun geulang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum, sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun geulang. Dibentukeun geulang. Sanggeus tadi pek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikola ken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengeun nu beulah muringkak bulu. Teu maksudna. Bisa mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukeun rapih, jadilah gelang. Maka ngieuna disebut pande, mande, gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kuddisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget. Seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg. Bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus teh diterima teu meunang balik deui eta Buyut Papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pandendras, pande. Dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sasari Hidayatullah teh nyerang Banten. Babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1500
berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikan ke Lampung, belah dituna Brebes, Tegal, lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Hidayatullah ieu ngaranna Peni Gelang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang, nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Behe hebat Pandeglang teh, teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhuna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeun nanya bangsa ke modal kos kitu momal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Herang lah. Iya, Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa Karuhun. Sanghyang Herangna bahasa Karuhun, peninggalan Karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek Karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret bener atuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, masya Allah, masih kene ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim.
lamun di anyar eta teh ngaranna jasim. Baheula teh anyar teh lain anyar, eta teh sudi mampir. Baheula teh disebutna anyar teh sudi mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles. Nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh anyar. Cek sakaum lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di anyar, keur carita anyar heula. Ibadahna nyana mah lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi sholat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu, aya nu masantren acara urang kieu teu kaget, aya modal ieu. Endek kumaha coba sholat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Ya, nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi. Jasana jang abdi jang fakir miskin. Lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ye nu mancing, saha ye nu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun mangfaat. Disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jeung ieu ye. Ye beneran ieu alal hak mancing. Masya Allah, barang mancing mulung gede. Sageus meunang suraknya ragak deui. Lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui. Nya kieu bae. Nanya ka kaula, "Kiai kok ragak deui?" Atuh lauk teh boga aambean, tolol. Atuh nyahoun nya ge. Aduh, kesambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa. Ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok ini. Ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat. Tah ieu karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae. Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb
sementara angin terus niup teu bisa mendarat. Terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya. Deuh urang bisa kitu nyandung urang. Geus ya pokona mah moal kanyahoan kuno kolot, dinu kolot aya dinu gora terus. Beuh Haji Agus ka kula minta jampena kae heula Gus. Tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun. Tuh ya ieu Jasim. Luar biasa Jasim, Masya Allah. Nah ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya 3 nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan. Masya Allah atuh lain bebeja cek manehana lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh kena di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui wah bengkol bae jelema heran aing mah kahilah Jasim. Akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu kan nu hese ge yakin nu hese ge yakin oh lamun menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi aya momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantak besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si ieu mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna tah ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat
tilok ribut jangan bapak lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean masya Allah mang nyangukeun mang nyesehkeun dongengna be urang resep kitu teh bisa mantep ieu dasim aya di Padegelang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah kasekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh sareuda komo lamun jejebris waduh jantung murang cek Mama Prawira ulah lah jamun disama ulah nyemte kula mah ya yang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapeh hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tacai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh iya nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit nyandung tak iya mau dipikir iwe cerita Mama Prawira we akhirnya dibacaan saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapakna ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona wih masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai Zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kan badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh ngasahkeun anak DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan Anyar Caringin terus Karang Bolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang Serang termasuk Banten mah geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara harapal kabeh tentang Banten nah ieu Pandeglang teh heula
ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serabi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari, masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang, geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal orang Pandeglang. Pamalih orang Pandeglang, tukang nyandung teu bener orang Pandeglang. Tuh, segala rupa orang Pandeglang bae geus. Anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara. Tapi ulah neuleuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang, masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari seungit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka Irah gitu. Tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, 2 poe, 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gua tinggal banggana bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula mah penting sok kadoakeun kemudian dihadiahan nu nyaho ka BG nu mantak cara rintaheun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok inna hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda saeutik lah. Ta eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan, bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasin mah nya nama kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadieu dicekal doang kitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasin dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu imah nangieun nyana isare di Sisamling kapan eta teh beres tah ieu kidasim teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabbi. Pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasin
Jadi Ki Dasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid, lain di musola, di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolaalan teh ka karaket tolak budak geus beres. Sudah karaket tolak beres. Kehebatan Ki Dasim. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang, almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu. Jadi berarti lain sambarangan. Tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguikan teu bisa maju aya tasbehnya wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh barang ditingali nuanieun ieu teh tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya Ki oh bener cenah terus we ditingali heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba hayang nyaho ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak mah masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantero-saantero urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan diragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal aya bari tah masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusana jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir be loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe
kolot-kolot gitu tahu diri mah tuh. Masya Allah. Itu beda jauh tuh. Orang ngobrol seetik ke mana apalin. Hati urang ketebakeun. Masya Allah kadang muringkak bulu dah. Tapi aya satu kebanggaan. Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib nu model kos kitu. Ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah cerita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya 2, hiji Dasim di daerah dia, 2 Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kebelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifa'iyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beteung teh dijaga besi pentingna teh bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan. Pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teh teu bisa pas gitu. Eta hese tadek lobatanana kos kitu teh. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya orang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Doh kan mah. Katara ku aing hayang ganja. Doh, mantak ieu kadaleuna eueuh sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge. Geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati ti mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belanda teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana. Nah dengan cak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu asli ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Amar Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda pardetik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masya Allah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar. Aya andil orang Banten di Madura. Aya andil orang Jawa Timur, bukan Madura, Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah ilqul surur ka rencangan simkuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu
malam Salasa obrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha teh di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa nya tah ieu lah para jamaah jadi artina jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah memantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun cepat terjang leluhur urang cepat terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna budi tataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترك المجروح إلى جرح مهلك lan lamun ninggal sapa wong kang den tetuan
ila jajarhin ing narekahi tatumulikin kang ngarusak pamata maka mati ya majruh wajabal kisosu maka wajib apa kisos walau alqahu fi ma'in lan lamun ibakeun ya si wong hu ing sakhos fi ma'in ing dalem banyu la yu'adu mugrikon kang ora naden itung-itung ya ma'in ing kang erem kamun basitin kaya kang narima tenang pamakasam maka meneng yasa khosbihi ing dalem ma'in muntajian harekang turun miring hatta halaka malah mati yasa khos pahadarun maka iku kang kasia-sia awa mugrikin latawa banyu kang ngerem la yakhlusu minhu kang ora salamet ya sakhos minhu saking mugrik illa bisibahati nanging kalawan ngojai failam yahsunha maka lamun ora bisa ya sakhosa ing sibah au kana maktupan atawana ya sakhos te maktupan iku kang den gapit zaminan atawa iku kang lumpuh famadun maka iku maha wa ilmana lan lamun nyegah mina saking sibaha paridun kang teganyar karihin kaya angin wa maujin lan ombak ngenendan geus pernah ngaji mah jadi ngeunaheun baca kitab teh ente pernah mondok mah sarua bae jeung daleukeun bongan sia teu marondok baheula wa maujin lan ombak pasibu amdin maka iku sibih amdin arane wa inam kanatu lan lamun ngongangkeun ya sibahu ing sakhos mentek santri mah hiburanana teh maca kitab budak sekolahan mah hiburanana teh neulean majalah nu kelek nang kadeuleu anu susuna geleledet ya santri teh teu pusing-pusing muka kitab abeh tambah pusing Daroga maka ninggal ya sakhasa ing sibahafa la diata fil azhari maka ora diat iku wajib ing dalam mungguh kaul azhar au finarin atawa ing dalam geni yumkinul khalasu minat kang kongang apa salamat minas saking nar pamakasa fiha maka menang ya sakhas fiha ing dalam nar fafidiyati al-qawlani maka ikut tetap ing dalam diat utawi kaul roro wala kisos fi surataini lan ora kisos iku wajib ing dalam surah kang kaping do pinari wa junda ikut tetap ing dalam geni utawi wajah kang wene urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo Martaib bin Wariyah, nomor kedua kanggo Madhari bin Saolan Rawa Bolang, katilu mah kanggo Mislan bin Saitum, Said bin Sartiyah, Sakim bin Sartiyah, Sartiyah binti Asrin, Asma binti Ajari Rusmi. Kawidaran terakhir ieu mah toko mashab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Suhi Polonco maot kamari dinten Jumat. Kedua Habib Musin Tangerang minantu daripada Habib Husein. Mudah-mudahan nu tadi kurang disebutkeun namina dilegakeun di kuburanana, dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana tur dicaangkeun di kuburanana, tempatkeun dina rahmat Allah, dibere naimul qabri bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang masih kene ngabahas tentang masalah jurhi atau wajrah, tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh. Nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun kasalahan. Nomor katilu sibhu amdin sarupa jeung ngahaja. Sepanjang cerita nana tentang pembunuhan, ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan nana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar, bohewel tak nanyengkleh, tuluy dibawa ka imah hamuriring. Eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat, ieu bakal naliwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjen. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid
bohewel bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang-kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut. Jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maut. Nah ieu Ki Umar sebagai pang nu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Iya jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di jojo teh naon jojo? Di jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana bengkak gede eta teh apa ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atawa dibawa ka dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat napang jojo Ki Umar lantaran nya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianna mah musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang. Teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang pohara. Syekh Abdul Qadir ajalan nu ku urang erek dihaolan ieu. Nyana teh ngarasa capek mun leumpang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuleutik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep kabina-bina teu kunyana teh teu ditanya teh dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat. Anak urang mah resepeunana main cimplong. Resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV, resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat. Atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan. Masya Allah, paling leutik jin miing. Beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu. Antak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh. Mun jebi deui, lamun dalil deui. Mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana. Gitu ta eta. Bahasa Melayu jebi naon coba ayo. Pokona Sunda mah kaya bahasa. Kamu mun dibawa ka Rawakidang. Waduh.
Iya masalah soal jojo, soal bohewel. Nu kuduna dibawa ke tukang urut tapi henteu. Nu kuduna dibawa ke medis tapi henteu. Eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih. Mun abdi ka leuweung leumpang teh capek, mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek. Nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun. Emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur. Atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur. Coba urang naek ka Gunung Karang. Dua balik be ujianna. Atuh pan Kangjeng Nabi manggal poe 3 poe sakali, ke saminggu sakali. Terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek. Atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang. Coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage. Mad tunggu mad. Teu kuat. Teu Kangjeng nganggang teng 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 tek tek. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuan Syekh Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa bentak Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang jangan Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi. Eta diuk teh robah-robah teu kudu ngadahar uduk. Teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal ambon teu kudu. Tetang diuk teh. Ieu mah uduk 2 piring. Kopi, rokok. Modalna ngaji teh gede. Bebeja ka pamajikan aing moal ngaji teh gede modal. Tapi datang ke jero majelis na Masya Allah sakumahaya cucukan da bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah henteu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana manjur teh kuduna kos kitu ilmu mata ada ngetak manjur guys teh kudu direkam-rekam di HP wah ku ada di kita saurang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya waing gitu eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh teh keur carita ngajotos mengan ngajotos mah bere kowe moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i emang kumaha kitu teh Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan. Deleukeun ku urang. Deleukeun bae geus.
dalekeun kayaknya na indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naik na teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo kamere atut mama datang bae pokona mah wah ieu mobil nu urang meuli cash kayak murni Avanza mah datang sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kuncina kudu ditanyakeun ka Tuan Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa der bae emang teu bisa santri mah main bola teu pugu operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah der bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu didinya begitu bola kujana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deui dadak meuli bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui kujana waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kana aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke main bola ieu Bang aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku coba ge pejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek pembacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus katae-kana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya perem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tak di luhur jalan kereta dicek
lureun jalan kareta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tak eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon ngaranna ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos dan lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya na timimiti ditewak timimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seri we Osama mah lagi cekurang tembak seri cekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun ongko dikaluarkeun di teangan deui kunyana eta tah Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi mata atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasuhun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasuhun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh jene di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae seret di kuma nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula mantep urang nuturkeunana nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun urang teh karasana ka dada kos urang babaturan bareng yang babaturan lempang ti peuting aju kresek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek eno asana ieu juri cager ieu asa urang numpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu katau teu ngomong deui berebat teu lah atuh acak-acak tuh neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit wari koskara itu mentak geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh Golkar aisalian Golkar suara baik termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abe malah lanjut nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna mah gampang tah di buku ge loba tapi tapana nu hese ge anti terhadap dunia anti terhadap pamere menta maksudna anti menta ulah menta eta nu beratna Daya Ki Zaid kajojo Ki Umar atau bohewel kemudian menurut cak adat mun tegegeraan ditambahan bakal maut ai praktek bener-bener maut walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal mautkeun pamata kulantaran diantep haju maut Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paehan Ki Umar teh Masya Allah walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakathafi muntajian kamun basitin pamakathafi muntajian hatta halaka Ki Zaid gelut aduh omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit
empang teh sadengkul doang caina sadengkul doang jeung empang nagela tepati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balangkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring teh artina haju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teu hudang deui digerokeun ku Ki Umar hudang sia tetep bae jadi teu hudang kitu gadengeun pan di cai mah hudang sia tetep bae teu gadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai-caina nu layu adu mugrikon teu kareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutonyian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwih hatta alaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh tak kumaha teh hukumna nu kitu pahadarun kasia-sia tamah teu aya kisos henteu ka Ki Umar diat ge henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tamah Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tamah Ki Zaid teh frustasi meureun emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas sanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah kita saling doakan mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku begitu pula aku mantep karena yang memisahkan adalah mungkin suratan di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin waduh sekian kasihmu Sarwiti Cikupa berarti Ki Zaid teh berarti putus cinta pusing nya teh emang tadi ge meureunna nya teh apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ye geus kitu bae aiprak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta ta eta teh lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab naon caina ge deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri teh mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat.
Haja Supina dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Haja Supina segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid kacai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna. Ieu adalah ngaliputan Ki Zaid. Liput di Ki Zaid jero, berarti liput di Ki Zaid jero. Komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput. Wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid kacai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero, berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model di kali di sadane caina gede atawa di ditu di pintu air rusok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun kacai nu model kitu kumaha tah lamun maot. Jadi balangkeun ku Ki Umar kacai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay. Mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay. Teu ngojayna teh dua masalah. Mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin. Ngojay mah ngojay, tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede. Atau teu bisa ngojay. Ieu kumaha tah lamun kos kitu? Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane, kebeneran teu bisa ngojay. Bailam yasunha lamun Zaid teu bisa ngojay. Na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama amat, berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya umat. Bales pati kisos. Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar, kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit. Leungeuna di talian, sukuna di talian dibaringkus. Aju dibalangkeun kacai sanajan bisa ngojay hese lantaran dibaringkus. Paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Insyaallah. Awazaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojayna lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero teh di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung meh ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh tah perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam, tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojay mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojay teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojay atuh boro-boro ngojay mah boro-boro ngojay setruk mah leumpang dihara rese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojay tapi teu daek ngojay teu bisa senang sanajannya dibalangkeun teu bisa ngojay kisos dibalangkeun bisa ngojay ngan dibaringkus kisos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh
wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kalawut sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojay lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdit berarti ieu termasuk kana sibhu amdit diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago ai ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi neangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi Kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.